Dewata Sorotan Priyangan. Pamirsa Sorotan ayeuna teh disarengan ku simkuring Rivaldi Novianti. Oke, simkuring Aski Mutiara Ilmiah di dinten Jumaah tanggal 12 September 2025. Nah, pemirsa, di dinten ieu teh aya hiji pagelaran anu istimewa pisan di Universitas Pajajaran, nyaeta judulna Gending Karesmen Sikabayan. Wah, mata pamasaran pisannya teh Aski. Tah mun nguping Sikabayan teh simkuring sok inget karena pola lucuna gitu nya. Sabar Sikabayan teh tos jadi tokoh legendaris anu kasohor pisan di tatan Sunda gitu ya. Kamari dina acara ieu teh dina pagelaran ieu teh diadimaniskeun jeung Gending Karesmen anu mana dialogna teh henteu diucapkeun biasa tapi dihaliangkeun ku tembang anu dipilih ku gamelan ya. Terus pisan dari Palmi Sikabayan teh geus jadi tokoh legendaris kalampona nu lucu teh henteu saukur ngabungakeun HP tapi oge ngandung piwurupikeun kehidupan urang. Ku ayana ieu Gending Karesmen ieu cerita jadi leuwih hirup jeung leuwih ngirup gitu. Supados langsung Ece sama ayeuna urang ngahubungi Nabila anu parantos aya di lokasinya eta di Aula Universitas Pajajaran. Halo, wilujeng sonten Nabila. Mohon hatur nuhun Kak Azki sareng Rivaldi di studio. Nabila, kumaha suasana pagelaran Gending Karesmen Sikabayan di Universitas Pajajaran? Simkuring Nabila Mutiara ngalaporkeun langsung ti payeuneun Aula Universitas Pajajaran tempat lumangsungna pagelaran Gending Karesmen Sikabayan. Katinggal pisan di dieu rame pisannya di pinuhanku aya ti kalangan dosen, mahasiswa, terus seueur oge ti masyarakat umum urang kali sakola. Pokona rame pisan dina ieu pagelaran teh. Nah, supados langkung Ece simkuring bade ngawawancara penonton ya. Nah, hasih penasaran karena Gending Karesmen Sikabayan iya. Nah, di dia parantos sareng saha? Eldino Syarifah Munggaran. Sareng Dewan Padilah. Nah, ieu teh kawitna ti mana? SMK 10 Bandung. SMK 10 Bandung. Nah, ieu teh penasaran nah hasih bet hoyong nonton Gending Karesmen Sikabayan ieu. Pami abi mah kemarin iya penasaran kumagi pami ninggal Gending Karesmen mah ninggal teh paling di YouTube komode ieu pan karya pan istilahna mah kepala sekolah SMK Inu Kapungkur Maestro Karawitan Sunda Mang Koko eta karyana ieu Gending Karesmen ai pami abi ninggal mah Gending Karesmen teh di YouTube hungkul taya pan aya kesempatan ninggal langsung gitu mata abi ka dieu we hayang nyobi apres gitu. Siap. Pami Aa? Pami abi mah kan kalalasan pembimbing abi teh janten aktor di Gending Karesmen janten di piwarang apresiasi terus kartek hati abi oge hayang apresiasi kumargi teu acan pernah gitu melihat langsung secara langsung Gending Karesmen. Tah kitu saurna hasil wawancarana teh janten kalintang panasarana kan kumaha ieu si Gending Karesmen teh tah ku kituna urang sakseni sasarangan bae. Gending Karesmen Sikabayan. ngalaporkeun ti lokasi. Wah mata keren pisannya ningali kumaha budaya Sunda teh tetep diriksa ku generasi kiwari. Laras pisan teh aslinya mugia ieu acara teh tiasa janten inspirasi pikeun loloman Sunda sangkan teu mopohokeun kana jati diri budaya sorangan gitu ya. Tapi simkuring masih penasaran kumaha carana nyieun ieu drama Gending Karesmen Sikabayan teh. Ti mimiti ide latihan nepi ka bisa dipindahkeun di panggung. Nah, langsung Ece sama orang ayeuna ngahubungi Kak Kesha anu parantos aya di tukangan layarnya.
Hatur nuhun Kate Aski sareng Kate Ripalni. Ayeuna simkuring nuju di Aula Geraha Sanusi Universitas Pajajaran. Seja ngawawancara pamain di Gending Karesmen Sikabayan. Ayeuna di dieu tos aya pamain di Gending Karesmen Sikabayan. Tetesa Dina. Salaku Nyilanjang. Bikin bayan naros teh. Ari ieu teh proses latihan sareng lampirna teh sabaraha sih? Proses latihan kinten-kinten sekitar sabulan. Terus ti ngawitan rekaman dugi ka latihan teaterna oge olah vokalna gitu teh. Terus aya tantangan jantan aktor tangtosna orang kedah ekspresif terus terbagi dua gitu. Ieu teh naon teh? Fokusna sareng nyanyi gitu, sareng ngawi. Mung sakitu laporan ti simkuring Keisha Aurelia dimaksudkeun deui ka studio. Hatur nuhun pisan ka Teh Keisha anu parantos ngalaporkeun ti satu kali layar. Wah, mata pisannya Teh Azki ieu carita legendaris teh bisa dihijikeun jeung Gending Karesmen ku proses nu panjang tu rapi. Mohon tadi ketinggali jeung kreativitas kesabaran jeung gawe bareng teh kunci dina nyiptakeun ieu pementasan anu bisa ngadidik jeung ngahibur bari ngamulih budaya Sunda. Hatur nuhun pisan ka pamirsa anu parantos nyakseni sorotan priangan dinten ayeuna mugia aya manfaatna. Ya, tong hilap tetap semangat ngariksa basa jeung budaya Sunda. Simkuring Aski Mutiara Ilmiah. Oke, simkuring Rivalino Pianti ngahaturkeun nuhun.